Nu bade dikubur teh sim kuring mah aya rerencangan pemain band pupus da ode naon overdosis pupusna teh da pas bade dikamakamkeun dina pasaran teu tiasa diangkat ku ngawitan ku opatan teu kaangkat bantuan di kulimaan ku genepan teu kaangkat keneh untung sim kuring kabujang sumping kadinya begitu itu kunaon dia masalahna sim kuring teh nya bari mun ieu cenah ieu pasaran teu tiasa diangkat teu tiasa dijungjungkeun ku genepan oge atuh da ieu mah atuh ku abdi ceng aya gitar listrik teh ya waduh gitar listrik kumaha gitar listrik gitar biasa we beuh nyenak gitar listrik 1 2 3 ceng ceng langsung eta mah hampam di kitu teh karageteun sadayana ge nah ieu cenah begitu di gitaran langsung tiasa diangkat anjeunna teh pamain bass abdi pamain melodi cek abdi teh jadi pamimain teh 1 2 3 4 angkat Kang tarik soal disepitan ai sim kuring teh kapungkur gaduh aki teh tukang nyepitan pan ayeuna mah seur di ieu tina bahan-bahan kulit tina kulit orai damelkeun jaket tina kulit beurit sakedik disambung-sambung jantan jaket ta sim kuring mah kapun aki pesen kuntung tilas di sunatan ceng aki ke upami aya nu disepitan kuntungna kumpulkeun cek abdi teh jang naon rek dijieun jaket eta nya ku abdi teh geus seueur numpuk aya sabaskoma kuntungna teh dijahit ku abdi teh dileukeunan digikeun ka aya sabajuan jaket set ngan aya keanehan eta jaket lamun manggih jeung awewe pudeg jeung ngagedean ukuran ngagedean jeung hayangna teh nuturkeun lamun panggih jeung lalaki hayangna teh ngabinti hayang ngabinti ngan keun aing ngagedean panggih jeung lalaki ngagedean mah eta ari usum tiris awak abdi asa kabongkot murang kadek kitu aduh ceng ieu teh tapi memang di University California tos ngayakeun panelitian rehna wanita anu kirang bobona genep jam sawengi eta rentan sekali dengan penyakit jantung. Jadi sawengi teh ulah kirang 3 jam. Jadi tos aya keterangan oge 700 wanita yang berpenyakit jantung diakibatkan kirang monok. Jadi sing sering sare we gitu istri mah. Sing sare. Jadi eta teh teu menyangkut ka lalaki, istri wungkul. Pami istri kirang sare pasti penyakit jantung. Tapi aya di penelitian di Amerika, naliti lalaki lamun lalaki sare wae menerangkan loba awewe minta diserahkeun. Teu kenging sare wae. Da kana digawe nya Bu. Mohon atuh. Tapi memang sim kuring mah kantos naliti soal doger monyet. Nu sederhana we doger monyet di parapatan geuningan aya jalmi anu nyepeng rante kurunyung monyetna. Terus wah demonstrasi sagala rupi ari abdi penasaran nutur-nutur eta begitu uih teh nutur-nutur ari pas dugi ka bumina anu tukang ngadogerkeun teh si monyetna teh kabur. Wah abdi dituturkeun ternyata monyet teh kabur di kaleuweung. Panggih sareng keluargana, silih gabrug. Atoh ujang ti mana wae. Eta indung bapana sarua jeung urang. Anak urang mah cenah cek monyet, ka monyet deui, anak urang mah di Bandungna teh geus jadi artis cenah ngajarkeun teh. Cenah geus loba nu lalajo, loba nu nyawer, cenah geus jadi artis. Ngan biasa we ka dituna ge kabiasana beda jeung monyet biasa. Datang ka ditu legeg jeung ngarokokna dikeuna. Nah tetangkalan teh ngarokok gitu.